Aya roda ditanjakan, katinggang ku bangbung jengkol. Aya randa gogoakan, katinggang ku hulu kokol. Dor. Ye, Kardun, kurang kumaha pengorbanan urang ka maneh. Diajak susah bisa, diajak malah duit bisa, komo deui meakeun duit leuwih bisa, tapi nu teu bisa dina diri urang hiji manuk kuduaan. Baladageun. Dengekeun Urmi, lain teh nyaho kana gaya, lain teh nyaho kana passion. Kudu inget cek bapak aing, lamun sangsara ulah loba gaya. Tapi daya aing mah resep ieu kana gaya-gaya mah. Gaya miring, gaya nangkuban, gaya dijenggut, gaya cokor kaluhur. Eta gaya aing sapopoe mah. Baladageun. Ye, matak sing getol neangan duit teh. Ulah nyebutkeun capek. Capek keneh digawe, tibatan capek neangan gawe. Ayeuna geus boga gawe, ulah sok ngeluh. Kudu inget nu sakitu capekna neangan gawe. Bener teu? Baladageun. Kumaha Lur? Hirup di handap. Capek. Matakna lamun keur hirup di luhur, ulah sangeunahna ka batur. Komo ka dulur. Karasanya ayeuna mah kusorangan. Hakan we tah. Panggenah-genahna lamun curhat kamu jadi salaki, moal bocor, moal nyebar. Atunya heueuh, dek teu nyebar kumaha, dek teu bocor kumaha. Ari sapopoe nangan saukur nempo HP mah. Lain didenge mah ye pamajikan keur curhat tentang masalah rumah tangga, masalah kurang resiko. Manehna mah ayo nyanyo HP. Pamajikan mah geus ngocoblak ngaler ulon ngidul ngetan. Lain didenge mah kalakah ditempo HP. Nya pasti moal bocor, nya pasti moal nyebar. Da teu nyaho si curhatana naon, ari ngan saukur nempo HP mah. Baladageun. Ibu-ibu rumah tangga anu teu digawe, anu teu bisa ngarah duit, eta teh ibu-ibu anu kedul. Ceuk saha eta nu ngomong kitu? Ibu-ibu rumah tangga anu teu bisa ngarah duit, anu teu digawe, nyebutkeun kedul. Yo, ibu-ibu rumah tangga digaweuna leuwih loba tinu gawe kantor, tinu gawe pabrik. Ngan saumur hirupna digawena teu digaji. Jadi baby sister bisa. Jadi koki bisa. Jadi panggilan ti peuting oge keur ngalayanan lalakina bisa. Teu jeung nyebutkeun eueuh gawe ngan teu digaji saumur hirup. Paham? Baladageun. Yo, lamun hirup maneh embung bermasalah, hayang loba jelema anu resep ka maneh. Prinsipna mah hiji. Ulah jadi sengkudi ka ditu ka dieu. Paham? Baladageun. Yo, tong nanya dulur urang aya sabaraha urang. Tanyakeun mah di saat urang sangsara balangsa aya sabaraha urang dulur urang nulungan urang. Paham meureun? Baladageun. Halo guys, ketemu lagi jeung Ece anu purah beberwekan. Wilujeng siang, wilujeng tepang. Kamari aya nu komen di videona Ece. Cek cik atuh cenah sepil lipstikna make naon jeung merekna naon. Yeuh ku Ece disepil. Ece make lipstik merekna OMG nomor sabaraha? Nomor 14. Ayo kurang pake nya. Berhubung biwir Ece hideung. Eueuh merah-merahna, eueuh naon-naonna. Ku Ece dipake lipstik OMG nomor 14. Yes. Wow. Deh, ieu mah the best pokona mah. Keur mararaneh anu boga kulit hideung, biwir hideung kos Ece pake OMG nomor 14 dijamin. Ieu natural. Wow. Bener teu? Tong hilap OMG nomor 14. Baladageun. Ye, urang kawin jeung salaki urang teh keur jadi pamajikan. Tidak tertarik menjadi menantu kesayangan, tidak tertarik menjadi ipar yang baik, dan tidak menerima kritik dan saran dalam bentuk apapun kecuali keluar dari mulut suami. Yes. Benar teu? Baladageun. Cek pamajikan urang purah meakeun duit balaja online ka ditu ka dieu ari mantuan gawe henteu. Cek saha borokokok? Ari eta nu manggeuseukeun saha? Anu mang masakeun saha? Anu mere dahar maneh saha? Apa eta teh pagawean keneh pamajikan maneh? Make jeung nyebutkeun teu barang gawe. Yeuh. Eta teh kabeh teh nu magawean teh pamajikan maneh. Yes. Lain batur.
ngan bedana teu digaji. Bener teu. Baladageun. Lalaki muka calana, awewe muka kutang, di rumah sederhana, ame henteu loba hutang, ame henteu loba hutang. Beli kentang kaci parai, boga hutang geula balayar. Beli sapi ka Majalaya, montong api-api can aya, montong api-api can aya. Beli lontong kageria, irup ulah loba gaya. Cabe rawit lada pisan, mun boga duit bayar sametan, mun boga duit bayar sametan. Caca, kata-katanya dong. Lalaki anu teu udud, teu mabok, jeung teu boga awewe, eta mah lalaki nu teu boga duit. Bener teu? Baladageun. Nu penting mah boga duit. Caca, ajarkeun mah cenah eueuh teu boga babaturan. Paduli teu boga babaturan ge, nu penting mah boga duit. Bener teu? Baladageun. Ye, ka nyeri ka peuri ka susah ku aing ditereuy buleud. Ye, besti dengekeun ku sia nya, dek teu buleud kumaha awak aing, dek teu gembrot kumaha awak aing, dek teu badan kumaha awak aing. Ye, ka nyeri ka peuri ka susah ku aing ditereuy buleud. Ye, dek hadena goreng aing, harusna goreng aing. Ye, kudu teu sukuaeun mah paduli amat. Bisa ngono bebas keun bae da jalebrog ieu nya. Dibayar duitna loba dipake perawatan. Caca, naon bedana ani-ani? Ari ani-ani mah geus main teh dibayar duitna loba dipake perawatan. Ari pamajikan? Ari pamajikan mah geus main teh boro arah dibere duit. Salaki nganuhunkeun ge henteu. Bener teu? Baladageun. Lamun teu meunang anak aing mah moal bisa meuli emas, da si eta mah pamajikanna teu bisa ngatur duit. Nu jadi pamajikan mah serba salah. Pamajikan make emas, cek salaki, hitung-hitung nabung. Cek kolot sorangan, alhamdulillah geuning anak urang teh kacukupan jeung senangkeun. Cek mitoha, lamun teu meunang anak aing mah moal bisa meuli emas, si eta mah pamajikanna teu bisa ngatur duit. Cek kedulur, aduh meni resepnya salakina bageur ngadangdanan kanu jadi pamajikan. Coba cek tatangga, pamer. Cek jelema nu panasan, cik atuh minjem heula duit saminggueun. Bener teu? Tah kitu realita kehidupan di kampung mah. Baladageun. Ye, lamun boga ka pusing, ka keheul, ka lieur jeung ka stres, ulah saeutik-saeutik hayang pae. Saeutik-saeutik hayang pae. Emang maneh teu nyaho? Jelema nu geus asup ka neraka can aya bejana, manehna bisa kaluar sorangan. Bener teu? Baladageun. Geus mah tukang ngahasut, munafik, resep ngomongkeun batur di tukangan. Tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh, sok baik, sok akrab. Ye, ulah pasang muka dua, kali-kali mah ye muka usaha meh aya hasilna. Baladageun. Jalan-jalan pamer, makan-makan pamer, giliran gering ge pamer, diupdatekeun. Giliran ngariung jeung aing mah, ye nu dipamerkeun teh kasusah jeung kariweuh, jeung kasedih. Kunaon? Sieun ditagih hutang. Baladageun. Ngaranna ge lalaki egois. Giliran pamajikan mantuan yang nafkah disebutkeun wajar. Giliran salaki mantuan pamajikan mumbah wadah disebutkeun kurang ajar. Ye, eta teh sabenerna mah pagawean lalaki nu ngurus imah teh. Jeung neangan duit. Da awewe mah pagawean ge aya 3. Ngurus salaki, ngurus budak, jeung ngadengkeun. Sakitu. Dagekeun borokoko. Baladageun.